angin leutik DP Studio Bapak Production isuk macul and Entertainment. dekul macul beres macul barang dahar geus dahar tuluy udud tuluy ngopi lol angin leutik gebrus karena susukan ternyata jelema Pak nu ngahina nu ngaledek nu nyaci nu ngamaki tong pernah dianggap itu musuh urang sabenerna musuh nu paling nyata tah awak sorangan heueuh nya nah aya jelema nu nyarek pangaosan aya eueuh nah atuh nu datangan sakieu nah aya jelema nu nyarek salat subuh 4:30 sugan hohoak awas lamun salat subuh 4:30 komok ka masjid tingali we di pantai eueuh pan nah masjid karosong berarti nu ngahina nu ngaledek nu nyaci nu maki lain musuh urang lain hakikat nama Allah keur ngageunggeureurkeun kana awak urang supaya urang narima kana perkara nu terjadi ka awak urang wah